Loh, ya Allah nih. Mestilah di tanah rame orang teh nih. Padahal eta di dieu kan bakenya geus arayaan gitu non si arena teh. Atuh orang teh geuceu pangagebugeun itu pangadibuatkeun mun aing teh atau mah tidak gue dieu mah. Kan aya enjok mun aing teh. Itu kapake gawena. Kece, kebenaran orang teh aya obrolan ya teh. Naon naon deui? Iya kece, orang teh aya obrolan ka dia kala. Aduh. Ini orang. Dan aya obrolan maneh mah aya nepi ka hayang meureun. Henteu, ieu mah hayang ngobrol we atuh kece jeung tatangga. Udah beli urang mah ya ngobrol di imah wae nganep yuk. Diuk. Pas ujung-ujungna teh hayang aya nepi ka hayang ku maneh. Henteu. Naon aya naon deui atuh mending ngaganggu pisan aya kertas sapo. Iya kece. Naon? Boga pecin henteu saeutik mah. Nya cek aing oge. Kece pasti ngobrolna teh nu kitu. Masih teh kabedag pecin, ni meuli atuh mun peran sabarahaan aya maneh pecin. Itu orang keur masak asin. Non asin di pecinan atuh aya siang geus. Ame gurih. Heuh mah enggak tau meuli asin meulina pinang, aya aya yang gurih mah. Asinnya asin jadi pangset asin kan asin. Pindah mah eueuh duitna, nya asin murah 5.002. Ai pindang mah 5.000 teh yang menang hiji. Heuh mah enggak tong pecinan atuh bada ngaranna ge asin. Da tuh kece hayang gurih urang teh. Bisa kok gaya itu bukan naon hayang gurih. Menta saeutik mata sakieu bade ge secuil. Sacuil kamari sabun mana? Heuh poho kece. Poho urang teh kapiceun. Anu tong sampah aduh. Kapiceun. Ampun. Beak urang baru mana tinggal jadi aing itu ge roheur loba. Aing meuli ka pasar jauh-jauh ongkos ku ojek beak. Kumaneh dibawa kabeh. Oke digentian jeung pecin digentian. Hoream ti baheula gentian itungkeun coba ditungkeun. Mana? Nya gejeng abi teh kan keur balang siar heula salaki can datang ke dagang. Iraha datangna atuh, iraha datangna. Gawe naon salaki mana yang apa urang? Kece, mah nyata apa? Salaki urang gadag naon? Salaki mana gawe naon? Yang apa? Salaki urang teh gawe kolomerat. Gajina ge kuat ka gede kitu. Kalem ke dibayar. Sakalian mu salaki urang balik ke dibayar kabehanana. Ini gajina gede, sia teh tapi teh kabelina naon? Heuh kan salaki urang mah acan balik jadi urang teh can boga duit. Biasana ge nu kitu masuk ngatransferkeun heula duitna jang jajan budak, jang resiko tiap hari maneh. Terus aing mah nganyukan ka itu ka dieu nya keukeuh we gaji bapak maneh teh teh beak meureunnan ku nganyuk maneh. Moal atuh kece da gajina ge gede pisan. Gede pisan sakit kumaha yang apa eta imah masih kana kitu geuningan sok omean. Sambil heueuh lieur. Nih kece geus tong metan ka urang nih kan lain atuh metana satem di ka aing wae. Kece anu dina bakal dibayar ku urang oge. Geus jadi sosorawat ka aing sia teh. Romi teh wadahana. Tuh. Nyokot jung ka imah. Mung ani biogi dicarekan kumaha abi. Nih mawa piring ke nih saing pisan. Jadi carekan. Nih bae atuh. Bae atuh teu make piring oge nih daleng sangu. Ya terus ya kumaha kan wadahna kanu naon? Tuh. Tuh itu aya. Nih maneh nih kedua. Bae atuh nih. Saing pisan. Yo. Nih nu meuli wae ya teh. Nih mana jadi nu meuli ah? Mung ani. Mane nih, manya nu meuli teh payu-payu nih. Dagang. Tarik atuh nih. Dagang nih. Ah goblok nih. Nu meuli wae sia nih. Geus mane wae jadi nu tukang meuli, urang jadi ibu-ibuna. Sok atuh keula. Saing pisan. Nih, da teu boga duit atuh. Nih bae bae. bohongan nya. Oh, si tekan anyang-anyangan sia teh ngaranna ge. Pokok. Meuli. Sok geus mulai can.
Sok buru sia. Sok. Dagang. Mang meser. Sia goblok nih, mang wae nih. Naon atuh nih? Bibi. Non bibi. Sia teh menyaing disebut emang-emang. Nggak ada nu dagang mah emang atuh nih. Bibi sia Oi, teh. bibi meser. Oh, meser naon? Hayang baso ya baso. Tak acan ngadonan basona. Aya nage kangkung sok bro. Pada meser naon? Kumaha tuh da maneh mah dileuleuyan teh teu mere ka urang teh. Pengen temere sia, udah bosan di peta ke mana? Ke mana? Awas sorangan. Sia naon meuni ka? Soalna teuing. Wah cek orang meuni kan lain tuh kali itu tuh. Ka haji atau ka saha keus atuh. Kecil kagok gitu besi tutung asin urang ke hiji-hijina teu boga duit teh. Lain agak ada kolong meri, salaki maneh teh ngomong Kalau merat ieu lain kolong kolong meri. meri. Kolong meri. Heueuh atuh da engke ge bakal di Dek ka mana? Soalna pun maneh cek aing eueuh. Nih atuh ceun nih pada di zaman pecen oge meni pedit maneh. Lain pedit atuh aya eueuh. Ai teh lain ku eueuh teuing ieu kubosan mereka maneh. Kece iya. Tong bosen mereka tatangga mah. Jaga ke kece bisi butuh ka urang. Jaba salaki urang tare balik. Bakal bayar hutang ka kece embung dibayar hutang memang. Nya hayang bayar hutang mah da meni moal mungkin aing boga pangabutuh ka maneh bukan naon. Kan salaki urang teh gawe kolomerat. Ai maneh. Kolong meri. Atuh nah kang lain mah juga. Ceuni saeutik. Aduh suka tuh aing 15 deui mending suka teh ngobrol naon suka aya obrolan anu ngomongkeun batur kitu sia teh. Ieu mah kanu dosa we nya inget Lain dosa aing mana lah kudu boga info naon oge atuh ame teh tinggalin zaman. Suka kitu. Atuh ceuni, saeutik we ce. Wah. Saeutik pisan we ce atuh. Mana? Ceuni, pedit teuing. Tadi kata aing kenyo. Deui sia teh. Boga tatangga ku bogana tatangga teu bisa dipuntangan. Bisa puntangan sia. Sia bakal leungit, sia ku aing teh tulungan wae ngalintan teh Geus we maot keuceul lah hese dipuntangan mah. Kan aing sia mau sia teh sia nu hayang maot teh sia mun maot teh memeta ka batur. Atuh, urang mah bakal boga sorangan kan salaki urang tere balik kalau merat. Sia ada mah hubungan jumpae naon. Sok eta. Pedit pisan boga tatangga. Kan aing sia ku kulo teh yang diburak ku aing. Sulit-sulit teuing boga tatangga. Kan aing sia teh ku kulo Hayang teh kuburana sempit. Kan aing sakaya teh mantap sia. Heuh, kaditu kan. Tong kaditu tong ka kawasan urang. Nu pedit mah teu meunang abus ka kawasan urang. Kaditu. Ya aing sapukeun teh usaha sia. Awas main meta dek aing sia. Erek. Oh ka itu ka imah hampis sia teh. Cicing maneh ka kaditu ngelongkeun wae. Sulit sia tetangga teh. Eta aya pindang, aya kangkung, aya sagala sok buru, aya pecai, aya pecin, sok meuli naon? Satu pecina 500. Naon bi teh? Pecin 500. Pecin 500. Nih, iya nih, geus lalayu nih. Ini bae-bae atuh sia. Geus seger. Iya, teu ka pasar. Ka pasar we sae. Pecin 500. Naon deui atuh sia teh sok-sok. Nih, da atuh kangkung gitu nih, teu ka pasar. Bae atuh tah beulian we. Nih nu kamarinya. Bae atuh sia teh nu kamari oge. Mung kangkung hayang pindang. Pindang. Iya. Sabaraha? Ieu pindang teh nya 12.5 tah. Jadi 13 jeung ieu. Bae atuh sia teh geus keur marahal ena teh di pasarna. Ya cumi meuli. Heeh. Naon dipotongkeun? Cukan teh sakieu. Sia mahal goblok. Nih hiji meulina. Hiji bela hiji. Bae hiji. Naon deui? Asin jabrigna we. Alah sia eueuh asin jabrigna ge. Peda cak-cak atuh. Sia peda cak-cak teh nu kumaha atuh? Nih teu apa? Henteu nih. Tapi oge teu apa rupana ngan apa ngaran hungkul. Oh, bae we atuh ieu tanya tah ieu we. Heeh nya. Tah ieu. Ieu nya. Sok atuh. Tah, naon deui?
Sabura atuh sia teh naon deui? Nih dah segala eueuh atuh nih, milih na oge bingung. Hayang baso. Da emang geus bareak di dituna. Ari ya maksudna jang naon atuh cai ari basona eueuh mah. Ieu teh encan ngadonan basona sia teh nih beuritna encan ngala. Geus we lah sakieu. Geus. Geus. Ya, 2,5 nya, jeung 500. Ya tuh 12keun lah nih. Ai sia nih aing batin nage sia teh meunang 200 perak sia teh nih. Ya tuh sok nih. Tah 2,5 ieu 500 jadi 13 jeung 8.000. Nah nih 8.000 mah sakieu sia cumi teh mahal. Nih segala mahal. Heeh, 13 jeung 8.000 dua genep ieu we jeung ieu 30-an. Jeung 1.000 30-an. Bari asinna oge ieu mah nih eta deui. Bae atuh sia teh kan ieu aya asin lagi atuh da cak-cak bro. 30-an sia sok atuh sia teh loba lila. Geus keresekan atuh nih manya da jing-jing. Bae atuh yeuh. Jung. Jung gitu. Tukang dagang teh kitu. Dagang. Buruk ade meuli euy. Nih saeutik pisannya 30-an teh ieu leutik pisan. Naon eta? Ieu dengiluan. Naon? Si Siti da dagangan. Tapi sia segala mahal sia. Wah. Heeh. Ayo atuh. Ieu sakieu nih 8.000. Ayo ge yang iluan. Buru atuh. Ieu atuh. Ayo. Nih makal duduitana tuh. Nih teboga. Itu we ku daun tuh, tak ku daun itu. Ngan ieu bae. Bae. Iya we. Gas yuk. Ayo. Eta tuh bantuan si Siti. Nih goblok nih sia. Wah, puas atuh nih. Cicing maneh teh. Puas atuh nih parunya. Sia. Ini puas. Man.